dia masih itu cuma hudang da hudang si buru-buru buru da aduh Gusti agan dawala keuleuh teh ceurik si eta aing da agan saurna agan teh maot cek saha aing bae heula Pak wartoskeun Pak bagja agan masih kena jumeneng bar bejakeun cek saha aing bae ai saurna mah agan maot teh saur juragan dorna cek si guru dorna sumuhun sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna agan dipiwarang aing dititah ku si guru dorna mar dipiwarang naon agan misi rokok cicing teh tong heureuy wae da dorna mah tara udud ya tara meuli lain tara udud teh pernah aing ningali dorna udud surutu deuleu badag geuning agan teh dipiwarang ku dorna ieu dipiwarang naon agan cobi aing teh mar dititah ku si guru dorna teh nyaeta dititah neangan Tirta Pawitra dipiwarang milarian Tirta Pawitra ulu bos nu apa we ulu naon Tirta Pawitra teh Tirta teh hartina cai ai Pawitra teh suci jadi cai kasucian oh dugan ketika heureut ieu pamikirna mah jeung dewegan miwarang milarian Tirta Pawitra ka mana mimiti aing dititah teh ka leuweung bar ka alas Tibrasara tuh berarti bener kalapa lajeng aing init ka leuweung bar di tengah leuweung aing pangijing dua buta bar kemar ngahalangan ka aing ku aing kita dua buta dipaehan bar ngahalangan ka aing ulu lajeng aya tangka kai aing di laut bar dina mangsa aing keur ngubek laut aya nu datang ka aing bar saha kan hiji naga bar datang nyampurkeun ka aing ngajak kelut eta naga nyerang ka aing eta naga aing gelut jeung naga ulu agan gelut jeung naga aing gelut jeung naga teu kagoknya dunungan mah jeung naga gelut teh ari ieu jeung entog we ieu heeh ari apa naga apa si teh sagede kumaha jeung di Japati naga mah gede teh gede Japati na dua asa ngabe ngomong nanti si ieu lajeng eta naga ku aing dipatok mah naga teh dibatak ku aing dibulitkeun kana beuheung aing mah mana jero baju aing aya orai ngabulit ka beuheung aing mah ulu luar biasa tuh Pak Bapak mulitkeun ular kobra nya Pak sugan dipacok dulu Bapak maot ka Bapak teh kitu we sia mah lajeng dina bangsa aing keur sape di tengah lautan ngadak-ngadak eta lautan teh mar simpe anu tadina omak cing jalalegur ngadak-ngadak simpe mar angin eueuh aing ngamang di lautan mah agan ngamang tapi teu koneng naon sia cing kalau nyai keur dinas teh serius dulu mah jejak jagoy dan karasa puas lajeng dina bangsa aing keur ngabang kitu mar anu kaluar tina awak aing aya nu kaluar tina salira agan bener naon cahaya 4 warnane cahaya 4 warnane
putih kuning abang ireng. Putih kuning abang sayang. Yang cicing. Puasa di Ciduan ya, paduli gigi garing. Lajeng eta lila-lila cahaya teh ngawujud mar jadi makhluk. Cahaya teh ngawujud jadi makhluk. Makhluk naon? Sarua jeung aing. Sami sarengagan hiji pan awakna leutik mar sagede congcorang. Salirana alit sageng congcorang hiji napak sanjang mar di laut. Ulu ditanya ku aing saha sia? Kabriagan lain. Pan itu teh ngobrolkeun sorangan cicing. Itu teh ngadongeng. Babal segala lanjut teh beletuk deui. Hayang aing ngamuk dieu. Beda-beda teh jeung teuas gebuk teh ampun. Teu. Pina aing dieu tah. Pot pina degal bari aing rujit teh sia. Aing lajeng ditanya ku aing saha sia? Jawabanana aneh mar. Naon? Sia teh aing teh sia. Sia teh aing teh sia. Neangan naon sia Bima datang ka dieu jeung Bima leutik. Lajeng jeung aing dengan Tirta Pawitra. Lamun sia hayang menyahut Tirta Pawitra asup pada ceuli aing. Saur saha? Jeung Bima nu leutik. Jeung aing teh boro-boro. Teu mungkin aing kudu asup pada ceuli sia. Pamohalan aing kudu asup pada ceuli ayeun. Jawabanana leuwih aneh mar. Naon? Tong boro sia Bima dunya asup pada ceuli aing. Jero ya ilmu teh deuleu. Jero naon? Boro-boro jero aing teu ngartiin ku teh anjeun. Jero kana jet pam. Tuh mungkin aing asup eta mamar. Dina bangsa aing teu percaya aing asup kana ceulina aing kasedot ku ceuli. Pus kana ceulina teh jelema. Lebat asup pada ceuli bar. Aya naon? Ya ti ceuli. Cicing. Babal. Beletuk kana sia teh teh. Pas aing asup kana ceuli teh ngadak-ngadak mar. Kakara umur hirup aing mangihan kagenahan jiwa anu luar biasa. Betah aing dina jero ceuli bar. Tiis ceuli herang panon aing. Teu lapar. Teu hayang nginum, teu hayang naon-naon genah jiwa aing bar. Teu loba kahayang estuning masrakeun sangarupana ka numur bengalam. Lajeng Bima kumaha sia rasa di dinya. Jeung aing teu genah di dieu aing teu boga rasa naon-naon aing. Genah merenah tur tumanina. Tah anu diteangan ku sia teh hakikatna jiwa katelangan jiwa sia. Jeung eta Bima leutik. Kaluar sia Bima. Aing teh emung marda betah. Lajeng nah eta mah purai teh cahaya nyeretkeun ka aing mar. Aya cahaya nyeretkeun ka aing. Terus teh aing kabus ka lautan mar. Didinya mar aing mikir jing horeng aing teh pangih jeung jati diri aing mar. Aing pangih jeung aing sorangan mar. Antara kuring jeung kurungna, antara jisim jeung kuringna papangih paingan cik Semar baheula. Lamun ngaji ulah keluar tina diri, lamun ngaji keluar tina diri maka sasar hirupna. Lamun hayang apal ka dirina kudu apal ka Gustina. Di mana-mana geus apal ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa nulis, lain bodoh teu bisa maca, tapi bodoh teu umaku, teu umaing hirup anu kagungan. Mar, aing geus pangih mar. Ayana.
paingan salira cahaya gilang gumilang agan tinggalijang pamenteuna nepi ka cahayaan kieu jang luar biasa dawala dunungan aing lejang nepi ka cahayaan kieu dunungan nyaa sarua teh teu kieu polos pisan tinggal nu kitu lieur lah Gusti daya jelema tarakat teh nu kieu ye. jadi atah Tarata pakur teh kieu teh tepi ka hartieun teh hare-hare. gitu Nya. Wah, jeung nyaho deui mah. Jadi aing teh geus pangih ka diri pribadi bar jadi luar biasa omongan si Semar kapangih ku aing bar. Hiji eta aing terek bebeja ka sia. Kaduana aing teh yang balik ka Pringgandani Sano aing jeung si Arimi mar. Sia. Ieu ye nu riweuh mah ieu. iya kalaka ya Naon sia ngagebeg war? Jawab. Yang cing bejakeun yang. bejakan Jelaskeun ka jajang kayaan di Pringgandani jang. Tidak ulah ku jadi ulah. Sok panitana ge ka aka. ditah deui cenah mah Eta tadi ngecebrek. Sok. Jogjang. Sini sentak moal. Aya naon pot? Nguningakeun agan. Baun. Saparantosna agan kawartoskeun maot teh. Di Pringgandani teh aya kajantenan kejadian naon? Sekali oge. Kusia. Kaing mah geuleuheun nyetak wae. Liam teh aing rempur itu tadi. Aya kajantenan agan kejadian naon? Punten ieu nyagan, naon? Apa nagan teh kasaurkeun maot? Ieu. Atuh gojrud. Di Pringgandani teh juragan Arimbi teh punten jadi rana. Punten ieu. Leuy. Tah kulantaran kawartoskeun juragan Arimi Ratu Pringgandani janten rana bureng teh agan naon seueur anu ngalamar seueur nu bogoheun papabajikan aing loba nu bogoheun sumohon tak ieu ge pun lanceuk rek ngalamar dagur wae goblok teh hayang dijejek aing henteu agan temun bapaknya nah tong dieu bener Syamar bogoh ke pemajikan aing demi Allah agan teu sing culang ngapak teh Aisyah yang ngodaran aing aehana aing sangareunahna uloy ulah tak kulantaran seueur ting anu ngalamar kapaksa di Pringgandani teh diayakeun saemara blabar kawat adu jago aya saemara sumohon adu jago saha-saha nu tiasa ngelekeun jago saemara tiasa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha jagona Tuang Putra saha Udin coba timimiti iraha anak bima jadi Udin belegug saha Tuang Putra Gatot Kaca jadi jago saemara bar di sim abdi urang irit ka Pringgandani bar diawut-awut ku aing teh saemara kumaha diawut-awut saemara ku aing kupingan teh agan bade ngawut-ngawut saemara Allah tinggi tegeunah pamajikan aing diperebutkeun bar ari agan angkat ka lautan bawartos ka Tuanggarwa henteu jadi sanu lepat aing wah iya waduh si Semar edan iya kejadian teh parantos aya dina kungkungan kodrat irodat numur alam iya teh hiji ujian kanggo agan saparantosna agan nyaeta menakan pangih jeung jisim jeung kuringna gigi da ieu mah bogan agan nang tangkana pasoalan bade dikumahakeun ayeuna kejadian ieu ya hayang rengse upami hayang rengse agan kaitu ulah nyanak tina nafsu ulah nyanak tina dendam benci jeung kasulit hati jadi aing kudu kumaha
tah agan ieu saemara teh parantos ngajantenkeun ketok palu undang-undang Ibu Ratu Arimbi aturan jadi rengsena teh kedah jago saemara eleh jadi aing kudu kumaha tah agan supaya rengse kejadian kaitu maka itu jeung wayahna agan kedah ngiring saemara aing milu saemara sumuhun ngalawan si Gatot sumuhun Thanos naon sia Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima kawas teu apa kena pancak kaki ayeuna teh tar gelut marebutkeun Ibu Ratu Arimbi nanaonan marebutkeun bapa jeung anak upami kitu tong kagok Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca marebutkeun Ibu Ratu Arimbi bapa jeung abi hanya ulah marebutkeun naon entog diuk jang atuh aing datang ka itu ge birat mar aing datang ka itu tah ka ituna ulah ngangge acuk anu ieu jadi aing tong make baju ieu sumuhun make baju naon mar karsagan baju Pemda otak teh ampun ada nabi ku abdi pasian ieu legging kebayang Juragan Bima make legging mah teu ngagenu tapi ka dibayang-bayang gitu aing jadi aing teu make baju ieu sumuhun supaya caina herang laukna beunang jadi bah ku Haji Sim abdi salira bade dipasian acuk si Semarek mere baju ka aing sumuhun tong dipercayakan make jeung mere baju manehna ge buligir cicing saya teh cicing kumaha sok agana peureum laceng Iya Ria Bima meremkeun dua sosana dijian ku Semar Badranaya leungit tiri anu sayakti ilang warna anu senyata ngacangelek dadia denawa dadia curig itu ujaring carita nuju yati nuju deni rasalin busana nuju yati nuju deni rasalin busana Gusti salin busana saktisan goreng jelema mah kumaha nu nyieun ye maka anu nyieuna entok datang lagi meri halo bapak itu naon Juragan Bima jadi kieu pak cicing jang kumaha ge ja halo jadi bentelug ge da Gusti nu agung da aing jadi kieu mar tah upami kieu mah moal aya nu uningaeun ka agan hebat si Semar ngiring saemara agan jadi mar tah genti wujud nami gentos ngaran aing ganti sumuhun saha mar ku abdi ba cicing goblok jane asli akang rek kaot teu meunang akang ulah ku sia eta liweuh sok emar meh tereh salira dipasian nami ku jisim abdi Pawana Suta wallah Pawana Suta sumuhun aya hartina aya ari Pawana teh hartina teh angin sumuhun ari Suta teh tolak aduh jadi agan teh tolak angin tapi pilu mah sia cicing Pawana teh angin leres ari Suta teh anak jadi Pawana teh angin Suta teh anak leres jadi agan teh anak angin berarti hitut aduh eta cicing jadi jejak wae goblok
Nah aing anak angin apa nagan maka pungkur di roroku Batara Bayu Dewa Angin di sawarga Maniloka. Walah dalam semari luar biasa mar mangga agan ngiring saya bara jadi mar hayuk mangga urang pada berhayu mar ini mar hayu jang alim naon alim nah tentara-tentara sama jeung alim hah naon diperingkeun di pada hareudang dangukeun ku bapa naon apan urang terek ngalamar ka itu teh edek nyamar hartina nyuput buni dulu caang nebrak bari teka temong tuluy ayeuna juragan Bima anu keur nyamar bareng jeung urang tiluan apan diperingganan teh lo banu apaleun ka urang teh sok rek kumaha ai heueuh dulu jang nginum celang isuk-isuk saya jadi cerdas tapi heueuh jang moal nu apaleun ka sia jang moal nu apaleun tuturkeun bapak jang percaya ke bapak model bala percaya lain naon diperingganan teh teh gede hutang dar ka itu lo nu nagih pan lieur ka inga ayo boros teh catur di jalana pawana suta sareng Semara Badran Naya Sapala Putra marantos dumugi nyata di negara Pringgandani anu kiwari nuju lumangsung saya mara belapar kawat anu jago nyaeta Raden Gatot Kasakiwari ngalawan patanang anu pamungkas nyata di negara Guhaken Raka Kasilodra Parisangga beki yakin aing kumakulan Arimi bakal ka pemilik waing sabab aing ini jadi patanang anu pamungkas boy ieu. Gelis Arimi bakal kaboyong ku kaula. Patanang anu salajengna nyaeta Prabu Lodra Parisangka saking nagara Guhakendra. Da geni. Ieu aing hayangna. Bener ilmu bapak dewek lu uwan wawu kaing itu tukang bakso di Parapatan kaing pan yang dibuka hutang 50 ya bener dengan nawaran deui kaing teh nawaran kumaha nyebok deui aing luar biasa leung bapak ieu kudu nagih yang juragan Gatot Kaca dulu ngalawan Raja Orai lu tapi kita dari wang aing mah dari wang kumari akang teu hariwang baheula ge pan keleutik kalawan naga persona segede kieu bisa nu lawan teh ya bener heeh teu lila geuningan komo ayeuna geus gede nya euy heeh euy ulah hareup teuing syup Lodra Parisangka sareng Raden Gatot Kaca Saret Sumaradan banting binantingan lir muning rarak ditan lir kuda papasangan
sadayana para penonton surah kampal-hampalan ningali Raden Gatotkaca Pitotama sareng Logra Parisangga. Hidup jago hidup. Ajar Syekh Gatotkaca inung maneh kaboyong koing boyu what edan ya koy kehes yang kurang ajar what ketenera aningali ketenera aningali ningali ingkang samya pada ngalaga iya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Giri Lusi lan paingan Giri Gunung Lusi cacing paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan si Gatotkaca. Laras itu Alah anjir aing teh gagah di negara teh aing teu lila di semuhun eta jeung tibatan aing kudu mawa paisan kosong ka negara aing. makna Sabab aing cita-cita yang kawin jeung arimi aing. Hai para badega abdi ka dieu. Katingali biaing aleh sumuhun Gusti abdi geus sedih. Abdi geus sedih heueuh. Tajeng tibatan aing balik mawa paisan kosong leres. Wayahna Ibu Ratu Arimi tingali anu dipajangkeun di papangungan. Anu mana itu? Di mana badega keur lengah wayahna culik. Culik, culik. Sae mangga ya. Kamu. Ampura Arimi. Nguningakeun ka sadaya para penonton sanaos ayeuna waktos masih kene siang kumargi patanangna parantos seep ieu sae mara ditutup. ditutup ya karek datang ya di waktu panjang karek datang hari dagang aduh karek datang kiai karek marajo panitia abdi nu datang panitia jadi jualan teh payu pisan panitia jadi keur sahabat atuh panitia der-der we ka dinya lah panitia Ngomong naon anjing abdi jualan panjang tapi teu kaharti cia cina we atuh sia teraskeun cia ya kaulang na me sumpi me datang sia karek dasar cia semua hendak kumaha patanangna parantos seep hiburan cia ya karek datang di organ atau cia hiburan Baban lo kumalo cing karunya ka para penonton baban pang-pangna nyata anu icalan anu name sumping maksudna teraskeun ieu mara teraskeun kumaha patanangna ge pantos seep
nah hidup pengalaman ucing ayo nama bebaskan nih saya barate bebaskan kumaha bebaskan we saha wae urang mana wae di mana wae anu memeka hoyong meka palai ka Ibu Ratu Arimi oge bisa ngadekeun kaula salaku jago saya mara bakal langsung ditikahkeun sareng Ibu Ratu atuh kedah widi heula teu kedah cukup kaula we teu kedah widi Ibu Ratu teu kedah sok kaula we oh saya mangga teu kedah ka Widianto teu kedah teu kedah ngoningakeun ka para penonton aya kalongaran ti jago saemara wireng saemara diteraskeun hidup panitia lanjut aku cinta padamu panitia aing teu cinta ka sia kalayan patanangna dibebaskeun bebas kumaha ya saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi Ratu Pringgandani diantosan sajam kapayun upami teu aya ieu saemara ditutup sok aja daftar aja daftar aya nu luncat nyata asta jinga sareng dawala anu bade ngadaftarkeun ieu pamanasuta abdi dulu itu ya jelema lu bu nunggu daftar tenu karari ampun bade ngiring daftar mang sumuhun bener bapak inyai juragan Anom juragan Purbakesha bapak urang dola batak ulah campelak kakolot tetempo ilmuna nya kalaka ngobrol anjeun bade ngiring saya marah sumuhun lan saha anjeun lan ngaran abdi lan ya ieu mah Dedi Mulyadi rayina Dedi Halimi eta nya lanceukna Dedi Wananang minantuna Dedi Bolet dari Koswara bade ngiring saya marah anjeun sanes bulan oh nu tukang sanes ye nu balik gitu abdi mah calo bulan oh panglayar sumuhun marketing sales abdi mah bulan ya saha nu bade ngiring saya marah aya bulan dulur abdi saha namina ya Pawana Suta sumuhun hade ngaran teh da jelema na ge hade mantep jalmina ge ya cik mana mangga diaturan Raden Pawana mangga da ieu kulat aji aing ngaran alus beungeut rambut kieu barudak gak jelas teh ieu barudak tidak jelas teh ieu saha anjeun nami kaula teh Pawana Suta leres bade ngiring saya marah sumuhun Pawana Suta kulaan panggilan sehari-hari mah ulil wah jadi anjeun teh ngiring saya marah leres ari maksud jeung tujuan anjeun milu saya marah naon nu kahiji kaula teh bogoh ka Ibu Ratu Arimi ja pasti nu kaduana abdi teh hoyong gaduh putra itu Gatot Kaca
Karsa Gatot Kaca di aku anak ku kaula teu sudi teuing. Aing gablek bapa jiga sia. Dawala. Baru kana lain bapana bener. Paneta teh bapana dawala. Heupan ge nyaho goblok teh. Iya, adegan. Tara laju wayang. Ujung harewo sih situ. Jadi anjeun teh hayang boga anak Gatot Kaca leres. Lo? Beun. Daek boga bapa ieu. Oh, tor yang teuing kumaha. Banyak kalau boga bapa juga gitu. Dawala. Baru kana lain bapana meureun. Padahal bapana nya dawalanya. Sapananya nyaho belegug teh. Belegug mun laju mah teu mimiti dawalanya. Laju naon goblok? Laju dalang kali. Oh, saya mangga apa kalau peraturan apa? Lamun maut teu sawios. Benar, laras. Tega lara, tega. Pati, tega. Haling atuh duana dan haling. Oh, saya haling naik. Jadi juragan itu teh Gatot Kaca ahli boga bapa jiga ieu. Tuh yang teuing. Upami abdi komo sia. Baru kenalin bapana bener. Heeh, kena teh apa? Haling. Tong tarik teuing karunya beungeut teh pikarunyangeun. Watir empo beungeut teh tingali. Apa kaula? Apa? Paman mengker. Saya mangga. Pawana suta. Kaula mending balik ya ila. Balik ke mana? Kaimaha anjeun atuh. Jeung tibatan anjeun ayeuna cilaka ngelawan kaula. Mending ge kieu mending hidup ayeuna ngaku bapa ka kaula. Gitu. Jeung tibatan engke era teu sudi aing gablek bapa jiga sia. Hah? Teu sudi aing gablek bapa jiga sia. Dawala. Baru kana lain bapana meureun. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Koplok teh. Suganda dawala. Kios rokok. Paingan jempe wae dia. Cik hayang nyaho. Raga paing sae. Rek ngalawan atau nirang atau serang aing sae mangga. Laras anjeun tega lara kasep tega pati tega. Puntennya bisi ieu bapa kahidup di sebelah nyebut bapa aing. Teu sudi aing bapa aing juga sia. Edan sia. Dawala. Baru kana lain bapana meureun itu. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Anjir. Sugan teh dawala. Batara guru. Punten kasih. Jika nyaho diheureuyana was. Iya. Laonan itu kikituan we. Cibalik. Dengeula cintarik sae mangga. Was. Kubalik. Tetega kanu jadi anak teh. Teu sudi aing nyaku anakku sia. Goblok sia. Dawala. Baru kenalin bapana gitu. Padahal paneta teh bapana dawalanya. Anjir. Sugan teh si dawala. Umbakarna. What was? Ay si cepot ke kalayangan janturan naon atuh. Hayang naon. Baju siap. Ayo.
What? Cik sia. Hotel Melayu. Wah, iya. What? Ana stiker sayang kumampara. Barang Raden Gatot Kaca bakal dijamak dening nyata ieu pawana sutarek dijamak ku Raden Gatot Kaca. Ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca leuleus lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan namru. Atuh sarena penonton reuwas ningali Jago Rabu. What? Jago batur hidup pawana Sutarino. Wah. Oh. Halo? Paman. Kunaon? Lulus kaula paman. Anjir, di kumaha? Teuing teh di kumaha ju lulus we. Mun abdi teh kumaha ju lulus. Nya. Aduh, Gusti Agung. Hebatnya gitu nyaur ke bapak bergug sih tuh. Melawan bapak di kumaha, si teh cempelak kalau teh kumaha, sian cempelak mah. Oh, teh cempelak menurutnya mah. Kumaha Kasep Gatot Kaca. Ulah, teman. Daek dia ku anakku kaula teu sudi. Dawalah. Baru kenalin bapana meureun. Padahal ban bap geus goblok ceulit getek aing. Basuh we teh jeung ngaharewas teh teh. Jeung ngaletakan ngaceuli. Waduh, paman. Lir bendra. Ieu barang sadayana para penonton oge para panitia ningali kaanehanian Gatot Kaca eleh ku ieu denawa. Dewi Arimi kapopohokeun kiwari diriung ku Pardenawa bari diculik nyata ku nagara ku Hakendra. Nanging salah sawios patugas ningali atuh diganjleungkeun kayaanana yen Ibu Ratu bari diculik. Ladra Batur. Ibu Ratu bari diculik, Ibu Ratu diculik. Alah, cilaka. Alah, punten pawana suta kumaha? Ibu Ratu dikepung ku Pardenawa diculik. Ulang ajar pamajikan aing. Edan. Wah. Bang, lan, ka dieu bang. Naon abdi mah teu bangsat, lain urusan bangsat ke dieu. Ka dieu. Nah, ulan. Apa neta tadi ngahiji jeung ajeun? Sumohun. Aing rek nanya ka anjeun saha sabenerna eta? Palai uninga. Matak nanya ge nya heueuh. Saha? Palai apal? Iya. Lalajo ti mimiti atuh. Lalajo naon aya aing? Palai uninga. Teu teu nanyakeun oh sugan teh palai uninga. Jawab palai uninga. Yo pedes. Kalau ditanya. Paman, lo saha eta denawa teh paman? Palai uninga. Ya hayang lalajo ti mimiti. Lalajo naon paman teuing mangga titah lalajo ka dieu. Wayahna Ibu Ratu Arimi rek dibantun ku kaula ka nagara kaula. Tobat teh ngampun denawa, lir bendra. Barang Ratu Arimi bakal diiwat ku Raja ti nagara ku Hakendra. Aya nu nyabat ti awang-awang lir satabana. Sata hayam. Bana ulun lir hayam sina penting heulang.
duge kai raja orang ingat cengkang kai nuat. Punten Ratu Arimi teu aman di dia punten dibantun ku kaluya. Lah mana putrina euy? Eta dipayun, Ha? dipayun. Diharap putrina haling ku hamba sahaya. Tuman teuing ledu kitu mah. Heuh. Ya gigelis. Adik, desa kita. Hayu Neng, dibawa ku akang ke kebun jagung. Naon atuh? Ampun teuing tenawa. Hayu Neng, daek dijadikeun nomor 18. Ampun iap. What? Iya. Bener-bener teuing sia teh. Rek nyopoti. Tuman teuing lho. Bener-bener teuing ha. Sayang, aku cinta padamu. Aku